Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak di mana kene? Di Pademangan, Neng. Oh, amin. Uwi. Rumah kakak dia cager itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun nu parantos ngawalar salam didoakeun sing panjang yuswa tur barokah yuswa sing digampangkeun rezekina atuh anu nuju teu damang sing enggal didamangkeunana anu loba hutang sing gampang mayarna bentar bisa nama hah? Lah. Metere mayar. Benar? Kaciri dong. Kalau bah hutang udah. Atuh urang sadayana oge muga-muga sing digampangkeun maotna. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab umur teh nya hirup katungkul kupati maut teu nyaho di mangsa. Nah, ari lahir mah nomor urut, ari maut mah nomor cabut. Iraha bae urang pasti bakal ngalaman mah gitu. Sahadeanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong halamak kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wal fa'ana minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man atta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Bismillah jadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa jadi tarate hate malati ati jadi pangmatna kedas nang amal diwuwuh ku alhamdulillah jadi panunung rambut takabur untuk boleh ngucur nak badan sakujur panyingkah ria jeung sum'ah nu pasalenggah dina mana panyingkir iri jeung dengki nu pabelit dina ati ukada ngaruntukan colerat nateja Al-Quran kana hate urang-urang sadaya dipirik kalimah kali dua sahadat bersumpah jang dihamolan calinci udang kina tali gadang Amo sila tengkok sinembah angin kagusti no maha suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Begitu hilap ulang ke satu sami moal nyontokan sanes-sanes angin ka
junjungan orang Nabi besar Muhammad nyaksinya orang sami-sami nyaksi ari nyaksi teh kubunyon nyontoh. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah wah iya si ohang teh di kita sudah teh di hajat ini hajat kemarin makin gitu ya Allah ya Rabbi. Bunga nama bunga ningali orang dieu sakieu ieu lapang di kapinu kieu ngan hayang seuri ongko hayang ceurik ongko penasaran ari ka dieu rek naraon tuh hah lain tadi geus naon teh nyamuk dina naon dina sarana teh hah ya naon nuhun jadi tahun baru Islam alhamdulillah. Oh tadi itu ayat pawai no obor lain ayat pawai obor kunaon itu betul dilaksanakan hah hayang we cenanya ada geus biasa we kitu atukeun bae we nya urang mah urang ngareah ngabubunga yen urang teh salaku umat Islam boga tahun Islam tahun hits nu kasabaraha ieu teh berapa persen hah mohon Pak sembilan 1440 alhamdulillah oh taluhun pawe obor cenah naon sabadana mah aya ukur iring-iringan ngungkul naon cenah udah geus biasa we kieu padahal heuh atukeun we ari obor teh sudu ai seuneu teh panas ngan panas eta ngampakeun hawa nafsu ngan lamun hawa nafsu eta dieuweukeun rame moal dunya tuh lagi mikir mangan sakitu karena coba aja cayu bukan baik nasi aku teh yang saung goreng di dia tuh satu muksin jadi urang teh sabenerna mah paling henteu eta teh gambaran meureun gambaran baheula teh kabungah umat Islam ngabogaan hiji ngaran tahun jang Islam asih siap kami kena kieu lah hitung-hitung di alam kubur non receh jadi urang teh sami sarua pada bunga ngan kudu dieu deui tingalikeun kunaon atuh buat mawa obor nah supaya naon urang ngagegedur tah seunana singa gedur deui kasumangetan dina naon dina ningkatkeun akhlak terus setuju eta we heula saeutik itu ieu mah nganukur wah teh nyaho teh naon itu kudu nama loba nya bisa acana ieu masih ohang hampura nya sate acana naon nuluykeun ieu omongan hampura terasa tadi geus suruh reuwas si ohang mah bener aslina ge udah soha mah ada lain ustad lain kiai lain ajengan lain wah boro-boro ketah si ohang mah ngalukur santri nage santri kalong santri ka
Santri kalau teh kumaha cenah di maghrib di DKI gitu eta ge lamun teu dipaksa ku indung mah moal baheula da keur bangun mah sareng wae kabeh oge budak teh bener teu maka tong salah tah ayeuna indung-indung nu ayeuna kolot-kolot nu ayeuna tong asa-asa lamun budak nyepeng keneh HP rek maghrib kade atawa ngadenge adzan kade geus waktu nama kudu di teuneun eta HP cokot heula jabel heula buru-buru kita ngalaksanakeun sholat itu ngalaksanakeun sholat langsung kita teh ngantong atuh kacai heula tuluy hah wudu geus wudu tuluy sholat di kamar mandi kaluar heula di kamar mandi dicai tuluy hah ka masjid mun awewe barang ka masjid teh naon di imah oge bisinya aya kuna naon tuluy so hah naonna di muka heula bener alhamdulillah iya bener lu jelas mah eta oge sok dielingan dengan baheula oge mah baheula we baheulanya keur rek adan geuninnya rek adan punten nya punten Pak Kyai sadayana nu di pajengan saera Pak Camat oge aya palingnya Pak Camat punten oh Pak aduh punten Pak abdi teu nepangan hapunten ngaresan Pak Camat oh nya itu bisi rek ngamahan nah yang urang mah aing ngahoman ngamuran bae teh ka saha bisi urang ka dieu pananya urang teh alhamdulillah di lapang kecamatan Kolga kieu alhamdulillah nuhun bisi lain urang baheula si orang lamun teh ku pundiang almarhumah guru enak ka masjid bebersih lah ka masjid namun rek maghrib tehnya nungguan ada balijeun ngadomannya atawa naon lagu lah anggap lagunya namanya lagu teh Pak Eli makasih anak-anak bener sudah nu heureuy nya lagu teh bener teu tapi sok tiluman ku urang eling umat muslimin jeung muslimat berarti ngalingan teh ka saha muslimin jeung muslimat beuneureun nu aya di kumpul di dieu teh meureunannya ngakuna mah muslimin jeung muslimat ngajak naon cenah hayu sholat berjamaah sholat itu nama sholat teh heulanya da ieu mah lain atuh da lolobana punten itu tadi yuk wow ieu mah di masjid sakitu geus ampun geus digeunah-geunah Hayya salat. Ya Allah.
hayya 'alas lain gerak-gerak ka cai mai mah kerja kieu geus lohor deui wae oh mana mah kitu rek komo kan geuleuh eta nu dikotokan nah heuh nu dikotok nah begitu cie ngosok mah kitu cie lu ngotot oh ya ya Allah ya Rabbi punten ya, ya mah punten pisan. Bu, ieu teh pan urang rek ningkatkeun akhlak. Ari akhlak teh kudu dididik ku indungna jeung bapa. Hampura. Ari indung bapa teh contoh anu bener-bener uap poe kudu katingali. Contoh benerna da ieu mah lain katakan aing oge nyaho da aing oslo dengekeun hamburan aing maksudna hiji aing mah tukang seni ngan ieu lu geuleuh teh keur mah teh geus kolot ongko rek ngabina adan getuk hadengi malah mah bodak apaan eta mah lip sync bener tak tuan tanya bokan naon yang teka hati ari torojo teh hareupeun kamera budak ngadatang ngaganggu ini kaganggu ku budaknya tah lamun kaganggu ku budak teh heueuh tuleuheung lamun dihapus mah ieu mah lain kalakah diacerengkeun kana eta teh pajak dijudulan ku manehna dasar anak gak punya akhlak aya teh begitu lobanya pajarkeun teh cenah da ieu ukur konten Facebook eta lamun dipikir-pikir eta teh ari eta budak saha pan budak sia akhlakna kitu kok akhlak saha cik aing oge kumaha ieu mun budak nya ngagedean nyaho aduh ilmu aing teh ka kieu na ka aing tuh dendam we ka indung mah kumaha tah naudzubillah ye keur kitu teh ya Allah ieu mah heueuh awewe eta hampuranya sedangkeun nu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi teh nu disebutkeun ku Kangjeng Nabi teh yeuh nu alus mah awewe teh ulah ngaluhuran nada salaki lamun ieu mah geus kitu keur makil potong geus kitu beda salakina can datang keneh wae can datang keneh wae teh jam 5 sore can datang keneh wae kieu ningali Assalamualaikum. Aduh Pak. Waalaikumsalam. Di mana kene siapa hidung? Ayam itu karek bisa lagi. Hah? Daya? Tuh apa lagi deh? Daya?
Saya alhamdulillah dia mah cahaya nu aku. Udah. Bukan baik mah gambaran ieu mah gambaran. Rek balik jam sabaraha. Buru. Itu ini kawa terus ngusuk. Ini keblokan pikiran. Ngusuk buru. Itu ngusuk. Tuh, sekali nanti juga itu. Buru balik. Buru. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo geus kitu teh sugan teh ere tah awewe ieu mah asariweuh. Geus kitu teh meureun nyaho salakina teh jauh. Kang ke banyoge peuting datangna teh beureun kalakah video callan deui jeung babaturanana. Hai Besti. Ayo kita nyebrang. Kumpulkeun heuh nyeblak heula. Ayo ampun. Henteu kitu eta teh cenah. Geus pokona ayeuna mah geus ieu pisan. Heeh, geus angeun kacang teh tadi teh meureun karek ngagolakokeun hungkul. Acan jadi samaran can sagala rupa. Geus angeun kacang poho jangan ampun ka salaki teh. Geus asup di kuah. Bajong wah sapa keur mameureun rayeuh ongko. Heula kitu manehna tinggi wae, emosian, riweuh. Kieu ngocok ngocok datang udah Mak kenang. Teu kadolo ku sia. Eta geus mak naon. Ama kasalaki budak dibawa. Kabina akhlakna bener. Moal gasieun. kok kieu Kali. gede itu jong gejok deh. Gejok kata kieu kerap. Nah eta kana ieu kana angon mah ieu cenah. Kali. Bisi tombe bae. Bapak maneh supaya ame teu kain. Amit ini nah dia bilang ini siap orang tina itu teh aing kumaha jabanin can boga duit ya teh can neresan gejur bener-bener bener musuh wah liur wah amok ongkong anak motor Kalau nu poe pelarinya dengan nu poe. Tuh. Beres diciratu di balitu. Tong tarik teh. Tong tarik bokil. Kata sora jadi gitu. Jeung pae di Kabaring poe coba bayangkeun. Eta tuluy wae ngomong. Naon teh? Betul tadi. Tong tarik. Tong tarik. Allahu Akbar. Yuk, masih nama meureun hayang ieu kumaha Gus kumpul. Nah, HP supaya naon? Rek nelpon ka babaturan atau ka keluargana. Aing macet meureun naon mogok motor. Pas kieu iki. Hayang amak ongko, hayang jiri ongko. Si horeng sholat tadi teh tina TikTok maneh. Tong tarik. Berapa nih begitu? Kita Rek dibantingkeun. Da lebar HP na Malayu. Aing tuh. Diomean heula. Jeung gugur jeung naon anggar we urang kadenge keneh. Geus kieu betul. Cok.
Assalamualaikum. 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 Eta nu ngajawab si awewe nya. Keke. Sam. Iya, geus di Payun Bumi buka pantok. Buka we olangan. Isam meureun. Lain si eta awewe. Tina tongereknya. Dibuka nya tuh. Geus dibuka teh ya Allah ya Rabbi. Sugan teh geus dandan beberesih. Iya mah buuk cawigi. Koyo di mana-mana. Awak bau bawang. Tali kutang udah hiji. Mirip gitu eta. Ujung eta nih, baju cenah. Mana? Mereka setoran. Mereka setoran ke salaki. Iya tegera-gera. Nah. Naon itu. Yang lagi mah tuh. Gitu mah. Tuh, saya kacang. Mana hati? Oh saya kacang. Allahu Akbar. Nauzubillah ini. Ulah kitu Bu. Bejo. Lain guna naon ari kitu teh budak teh bisi teh betaheun. Cicing di imah ngadenge hidung jeung bapanangan pasya jeung pase we. Nauzubillah ini. Ampun teh gerak. Minum mula. Ya oh. Tuh itu teh. Hah? Geus? Ngonya. Di dieu aya nu kitu teh. Ganeng budak mah. Nyaho naon sia. Aya kumaha minum maneh kitu? Heuh, minum maneh kitu. Henteu. Heuh, kades ya. Awas. Ari nu dipikahayang teh kabeh oge jadi an awewe teh jadi bidadari surga. Benar. Amin ya Allah ya Rabbah. Di ari nu bidadari surga teh meureunang di dunya teh kudu jadi naon cenah istri nu soleh. Hayang. Bener itu geus salehah. Amin. Ya, dengekeun. Hayang disebut istri solehah. Ari pepelakan kamari. Tara sugan dipake non balik deui. Gerak tobat. Ditobatan saeutik oge robah. Tamah kaimanan. Bagi lain da gengsi. Boro-boro ye dengekeun nya. Sarekeun hukum teh nyaeta hukum nu geus berlaku teh sabenerna teh. Wala tuzzauna ila ma kuntum ta'malun. Moal aya ganjaran atawa balasan angin hasil gawe masing-masing. Wih hayang dipikanya mah jadi ewetan wae. Nauzubillah ya. Beda deui jeung boga iman mah. Istri solehah mah hanya istri yang beriman
bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Beda yo awewe anu boga iman mah anu solehah mah sanajan manehna ge sarua sok tiktokan beda nyaho waktu anu ieu keunana guys maaf ya hari ini kita akan tutorial membuat kerudung ya. Jadi kerudung dan masalah kerudung ya gitu. Jadi maksudnya teh mere pengetahuan anu bener. Mere ilmu. Keur kitu ge sarua mun ingat kasalakina teh langsung kamana di mana kenenya si Aannya. Beda dengekeun tujuan tadi. Dengekeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kene? Di pada melanai. Amin. Uwi. Bener lebay sok lebay. Da eta nolak. Nolak kitu teh Pada demi Allah Rasulullah kuduna kitu supaya salaki buru-buru datang ka imah. bener-bener kalian pakai rasa cinta ngagedur. Lain gimana? Ini lebay. Gus kakina kemudian pengkhianat. Kabatur ngomong, saya kalau kaki itu laki mah mesti nggak boleh lagi. Kita tahu dengan ngor. Nggak goreng. Ulah gitu bebenah heula diri sorang ini mah beda bener nanya Di atas I love you. pasok tuh gitu. Keur bae ini mata kudu. Ieu mah aing keur ngora we aing mah. I love you. I love you too. Awewe nggak bisa. Ayo lakinya pan. Enak bawa ketulangan. Si Aingnya, tapi kenapa ada romantika? Ya tuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus kitu teh langsung bersih awewe nu bener mah. Nunggu salakina datang. Bersih. Make baju anu rapi, lain make kutang pegat. Benar nggak? Baju rapi, diwedak, non
di plaston halus tamahan di setau di lipstick awaknya sumitan masih ayo naon kebayang sana itu di kumaha sok di poetana Allah maksud nama lain pulang nyamut salaki rek datang kudu bener-bener dina keadaan bersih benar gak? Benar? Sabab lain kuna naon kayak lamun salakina geus neangan nu leuwih bersih kakarang ada kelas cibulan cicing da yakin aing oge masih hangat cenah pedawe lalaki ngabela teh cenah lain masalah ngabela ieu hukum ieu itu pola oh iya lalakina ngahun lalaki lagi berenangnya tadi itu juga lu tadi gak gawe di kota gimana gak bener-bener gawe tadi bang usir gimana kita tenang balik yang resep nah hati-hati dari dibarengan ku sholawatan dina teh Allahumma salli ala nuril wasiri asma nah aya pasti nyanyi naon nyanyi cenah salawat bu aing wa wanitahil badil yasa Sayyidina Muhammadin muhtar wa anhil atuhan wa ashabil asyar ajadani abilahi wa ibdoli sholawatan leunah nuk ieu mah lain ieu mah dina itu yo headset motor wow yang aku titipkan aku titipkan iya lanjutkan perjuanganku keun bae ngan kudu nyaho we waktuna ari dina motor ngedenge musik pokona mah heueuh walkman kadeta walkman uai na walkman headset udah zaman baheula naik walkman na asa bayon mana oh katanya ieu gandakeun di dieu tip detik dulu headset video emang walkman pakai topinya ini beda tuh assalamualaikum eta oge cenah kawahan da lagunanya
dituhekeun bae ganti itu bisa tuh kali-kali ganti maksudnya jangan ke sewaktu-waktu malah masih minum dina ieu mah mehapa salawatan Salawatullah alaika. Nah, saya di bawah itu mah. Sabar ini lah. Aing mah tenang naon, aing mah. Kok aing mah sabar. Aing mah sabar, ngan eta moal ngarobah. Bol-bol ieu kakak. Sabar. Beda ieu mah asuh sangajan terus ieu tadi na motor teh no eta lalaki ieu mah balik ieu di jalan di kota mah loba bogoda di antarana ya di jalan raya dia geus putih-putih teh sok aya nu ieu ringan sok aya naonnya awewe dewasa tapi make baju adina lalu make baju manehna modelna malangi da ieu mah sakieu ieu loh ngomong Allah Sintayong mah kapan aing teh nyata teh di jalan dengekeun bener teu sok aing mah lain osok mani ieu ka awewe ieu aing mah ku ayeuna pingping hayam jeung pingping awewe murah keneh pingping awewe di jalan ada gratis aduh oh asal Kio papanan cek keterangan alisa kalimatur ini kemana Ayo siap Tos, pagi itu deh Tos, pagi itu deh Karena gak cara itu ini bos gak kekatan gitu orangnya Berlainnya tong adek doakeun ya adek ulah boga rasa urang panglormana urang panghadena adek kudu sini doa yes amin ya Allah ya Rabbal kenapa itu hah oh awewe ya awewe oh bisa kade yo hayam kampung ningali ping-ping ate kudu diudak-udak heula bari jeung dibeli tuluy diudak-udak geus diudak-udak bakal kasih langsung pimpinan can kudu dikunci teu geus dikunci kasih pimpinan can kudu dileog heuh geus dileog bakal kasih pimpinan can acan kudu didudut heuh geus didudut kakak kasih ping-ping yang mulus ngali awewe dina eta oge ngatikep denge ke lain siri-siri ke maneh
ngabelaan maneh. Lain disensirikan kudu teh ieu teh nginiran. Alhamdulillah ya urang dieu mah urang Cipeuneuy mah urang dieu ya. Alhamdulillah urang Cipeuneuy mah di dieu. Kabeh awewena dikurudu di dieu mah. Benar? Kabeh oge dikurud di dieu mah. Balik aing mah dicalakeun lodang. Beukeun bae. Da kabeh oge kudu nama saeutik saeutik. Diajar saeutik saeutik. Oh. Tuh ujung-ujung bener teh. Geus kitu. Teu kaganggu, geus teu kaganggu. Dak assalamualaikum. Jeung awewena waalaikumsalam. Baik kalau oli sakit mah dagawena di beng. Benar tuh. Sok salik heula buka sapatuna lamun make sapatu buka jaketna lamun make jaket helmna dibuka turun tawaran bade naon bade ciheran cikopi susu teh tubruk apa nanti bade nubruk teteh. Ayo anu ngomong langsung. Gara-gara naon tah awewe anu bener-bener nyaho tanggung jawab jeung geulis di bener teh. Bener ya banyak lalaki kabeh hayang boga awewe anu geulis bener teh. Maksudna teh pamajikan anu geulis. Bener Pak, bener Pak. Leres Pak, anu gulis bener tak? Pak, leres, sok biayaan bener Pak. Awalnya, bener tak? 1 juta? 1 juta, Bejaan, eta tanggung jawab salah. Itu, bila rumah tangga mah kabeh kewajiban salah. Rumah wadah kewajiban salah. Ngepel kewajiban salah. Benar tak? Rumah wadah kewajiban salah. Nyusul kewajiban salah. Masak kewajiban salah. Benar? Awewe mangan hiji. Naon? Salah. Benar tuh Kak. Iya geus ngeres otakna. Awewe ngan hiji kewajiban di rumah tangga. Ya, awewe ngan hiji kewajiban di rumah tangga. Nah eta toat kanu jadi salah ke. Mun ceuk salakina ni masak, masak. Ni nyesel. Tapi ngaku, yang serikeun buatmu gitu, kenal saya karawin itu. Itu rumus kasalaki mah, palaki adunya gitu kabel kakemos. Ini tak tuluy ya punya, ini tak tuluy. Hadang demongan ay malena sa otik. Gengsi dong. Bener sih, hatina iya. Lamun bener-bener ngalakukeun bener-bener ini salaki pamajikan teh indung jeung bapak. Kukanya ieu bakal nurun ka budakna, oke bakal jadi budak anu sok.
Itu beres teh. Mudah-mudahan we urang teh poe ieu cenah si Ohang ngomong teh siga ka mana wae. Da aing ngobongan we. Tong nyalahkeun si Ohang nya. Nya hade yo. Si Ohang mah loba salahna batan benerna. Ngan mun loba salahna tong nyalahkeun si Ohang. Salahkeun manung ngonang. Nah aing orang atuh. Jadi ngacapuk. Benar tak? Oh, makanya jangan tadi ke korak batang tunggu, batang ibu-ibu, ibu-ibu, kalau saya belum ada ini kau ini, ada ini kau ini, ini si Ohang, itu si, si bagus si Ohang teh kasih. Sekarang depan meeting, nah, goreng-goreng artis. Lain huah Aing mah goreng patut. Tapi alhamdulillah. Nah si Ohang dikasihkeun gitu. Hah? Tuh geuningan sanajan goreng patut siga kieu. Alhamdulillah si Ohang teu pikasieun. Lamun pikasieun moal datang ka dieu beunang. Geus tadi teh mulai geus pawe obot teh geus balik. Kenal ya si Ohang buji. Kenal ya? Oh. Ieu teh boa-boa. Sudah tertanam di antara kita itu adalah cinta dan cinta. Benar tak? Tak iya perwujudan alhamdulillahirabbil alamin. Puji jeung puji bakal ngahareukeun puji jeung puji. Lain ieu mah ningali batur goreng patung ieu. Beda gimana ini pesek irungna siapa? Ini siapa si Ohang kami ompongnya? Di Batam siapa ini? Tapi awal nyaho, ayo mah ompong, bukan nyaho. Yang payu dia. Jadi artinya ade. Lu tadi aja lain ukur nyamut bungkul tahun anyar ada akhlak tuh robah madu karena tuh robah lu tadi goreng sati gue ya kuma pepalakan tadi dia ngayakin iya teh ngayakin cicilan teh merenang mudah-mudahan weh kena karena ayatnya fa'amma mal'aqqa wa taqqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiru bil yusra jama anu nyodakohkeun di jalan Allah ya atau nyodakeun hartana di barengan ku kata wa urang teh ngarasa atuh baliknya ngabenerkeun bener ngabenerkeun ngaranna ganjaran hade teh aya bener-bener datang ti Allah ngaliwatan amal-amal urang kabeh di dieu dalam geus kitu mah urang ikhlas ya urang datang ka dieu ikhlas tadi pawai obrol ikhlas terus aya anu nyumbangkeun saeutik teh kasanaku ayana ieu ku ikhlas mah insyaallah pasane yasiruhul yusra bakal digampangkeun ka jalan anu gampang kagampangan teh bakal mulung saeutik urang loba ku akhlak urang amin ya Allah ya Rabbal satu juta kudu satu juta
putus hati mah geus we tong hirup heueuh tong hirup babarengan jeung batur datang itu dimusuhan datang ieu dimusuhan kumaha sia teh cicing di leuweung leuweung mu di leuweung di aku datang di leuweung ieu kalau aku mau naudzubillah men nah gitu hampura jadi si ohang rada ngacapruk tapi dah si ohang mangan ukur kitu da bongana tadi oge si ohang naon atuh poe ieu peuting ieu peuti orang da si ohang mah tadi oge lain ustaz lain kiai boro-boro bener teu lain ngan susugangan naon diucapkeun poe ieu sing jadi hikmah ya saya sakali mah sing jadi oke doakeun oke si ohang mugia sing husnul khotimah atawa cekasana mun ayeuna teh mah ye dina jalan ieu dia ridho teu si ohang lamun tuluy dituluykeun dina ngobrol siga kieu hah ridho teu bener alhamdulillah Harungun adi doang mah dasar ganti ridoan oke si ohang mah bakal kieu insyaallah pokona masih kabe pokona mah loba saeutik saeutik si ohang lain gogorokan siga kieu lain rek nyarekan lain rek ngatur hirup batur lain rek ngatur hirup urang ieu lain demi Allah Rasulullah ieu mah ngukur mamatahan jaringan si ohang sorangan nya bisi nu teu kahati mah anggap we ieu mah anggap entokkeun kongkorong da umur nya hartina kieu petengan sabab dina Al-Qur'an oge eueuh saayat sakalimah pikeun ngatur hirup batur nu aya teh pikeun ngatur diri pribadi anu macana geus dibacakeun kana diri napek lakonan sanajan saayat sanajan sakalimah bener teu mudah-mudahan we bisi aya nu teu kaharti da si orang mah ngukur ngadongeng ku ieu mah nya ngadongengkeun sugan tina dongeng ieu bakal kaon nya kitu nya oh nya bener teu tah salah jeung bener mah bisi aya nu teu kahati kade ieu hampura ulah rek nanyakeun ka ditu ka si ohang tanyakeun ka ajengan-ajengan teh loba di dieu teh ieu mah kalakal we datang ka majelis Bajun cenah nyakeun saha cenah ieu na penceramah eta we si kukut bener ya loba nu kitu teh padahal ilmu mah saha oge komo ieu ajengan ari si ohang dia lajoranan ari ajengan sampai anak sepele padahal ilmu mah leuwih aya di ajengan setempat sok lamun aya rutinan tuluykeun rutinanana ibu-ibu bapak-bapak bisa aya pengajian rutinan sok jeung rutinan teh ulah ukur datang ka ditu aja ditanyakeun ibu atas rutinan di majelis mohon kumaha di majelis nya kitu we ada kawenan aku ngomong ece di bajeng ieu tina tembok ece tingali abi mah derek ngulang ku salaki abi ini abi mah teh kongkorong cek hiji nari silakan abi mah teh dilereng naon salaki abi mah pedit geus ngobrolkeun salakina teh naudzubillah ini dari lamun dina pangajian teh sok bener-bener nya di majelis mengpenghirup fastabikul khairat balak yen kahadean jang saja kurang lamun urang geus manfaat jang diri urang insyaallah bakal lebakeun manfaat kanu
sejenak oge ulah ngajagaan batur ari urang sorangan teu dijagaan apaan pesenan ku alfusakum wa alaikum naro jaga diri anjeun jeung kulawarga anjeun jadi diri heula diri pribadi saha bae nu ngarasa manusia pek jaga diri heula hatina jaga sholatna jaga pokoknya segala ibadahna jaga keimananna jaga katakwaanna mata perlu ya urang mah mere bakal hirup mangan ukur ku duit jadi bakal tiuing mah punten bakal tiuing kakabehan urang dieu jaga hirup anjeun kunaon kudu wait duit itu mana tah cai ngogenya dunya deui nya tah otakna teh kabeh dan kabeh sae jadi kudu dijaga teh atau dibekal teh nyaeta duit doa usaha dibarengan ku iman jeung takwa insyaallah urang moal aya pamentan leuwih urang moal minang teh ngarasulah sabab urang moal kaimangan jeung katakwaan sanajan urang ngadoa jeung usaha acan keneh wae aya hasilna dibarengan ku iman jeung takwa mah moal aya kecap ngarasulah tapi tuluy urang ngalakonanana saacan umur urang dicokot ari deui sabab hirup katungkul kupati maut teu nyaho di mangsa lamun urang nyieun kahadean di engke-engke bisi kaburu mah boa ye si ohang oge menurutkeun nafsu mah mung si ohang dibawa ka kieu teh ngobrolkeun kieu teh ngan inget deui duh kumaha lamun aing nolak geus nolak pan can ngalakukeun naon can ngalakukeun kahadean mudah-mudahan ya poe ieu teh si ohang ngalakukeun kahadean saenggeus teh ieu saenggeus dia turun di dia si ohang maot saemaho bahwa si ohang teh maot saenggeus teh dia mudah-mudahan poe ieu kacatet dina kahadean bener teh amin ya Allah ya Rabbal kelak amin kenal teh maot naon penting ya kahadean amin ya Allah ya Rabbal lain nang umur mah teh nyaho bawa uing heula bawa sia bawa abana bawa tah bawa tapi untung kena si abah geus kolot pernah ngalaman ngo ari mengoraki bakal ngalaman kolot cangkang tuh cek apa ngan tadi lo dekat nih kamu cabut kumaha maka pek di ayeuna ulah dingkengke nyieun kahadean supaya ulah isuk pake tuh dina mangsana dicokot teh balik deui ka alam kalangan teh urang aya dina kayaan husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal deui hampura hapunten anu kasuhun mobil tebih di marganing utama hanggang di marganing tani sumburing nuhunkeun hapunten samudaya kalebatan ayu kalam billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.